Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng mangga calik neng. Tujuh narawan ngahareurang wae. Neng review urang mah teu mikiran masa depan. Tah bener neng cek si Pedi teh urang sadaya teh jadi mikir masa depan. Hoyong jantan naon ke kapayuna. Oh, iya. Mantap. Aduh, Gi capek nih balik sekolah teh, balik sore wae. Nyata susah euy baru kenal rumo nih. Urang ka itu yuk, urang ngiluan ngariung. Yuk, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naraon euy. Nuju naraon. Nujuk mangga calik. Make sepatu naonnya? Serius. Capek. Aduh, capek banget nih. Ini ngaraon teh sa ngarolang kieu nih asa pas mikiran beasnya. Ieu ciga nu mikiran beas wae ngahalulang ieu mah. Kieu we. Urang mah dimikirkeun masa depan bade jantan kumaha gitu. Masa depan kumaha ieu teh Neng? Biar aku teh nyaho agi mah. Sama Gi kos nu teu nyaho wae. Bang Rama tanya jadi kudu ngacung, aing ngacung teu ngaros. Emang ani ngarti lu? Nyantu atuh Gi urang teu nyaho, teu nyaho nanaon. Lieur segala. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa calik teu? Mangga we. Nuju nyarios kenalan ieu teh? Duh, kata si Neng ieu teh masa depan kitu ning. Nah, kumaha naon teh Neng? Sok atuh Neng jelaskeun nu bieu teh si ieu yang nyaho cenah. Agi pan urang teh tos agung atuh ngomong nama tos kelas 3 SMA kudu gaduh atuh manehna cita-cita teh. Nuhun Neng sabab urang teh cita-cita teh tos jadi prinsip manusia. Contohna kuring-kuring yang jadi guru. Oh, gitu. Kela cita-cita teh naon? Urang mah teu ngarti dah, sumpah teu ngarti naon sih? Mane mah sakitu ge teu ngarti. Aing teu ngarti. Muhun Neng, banyak upami urang teh tos agung tapi teu gaduh cita-cita. Ayeuna han nanya ka Hardi cita-citana naon? Si Henry paling jadi pengamen mun jadi kenek. Supaya we maneh bagi urang teh da di ku indung teh ditita jadi dokter amun teu salama da supaya naon teh cek indung teh supaya ngebantuan masyarakat cenah kudu bantuan cenah. Amin. Jadi dokter, Handri teh panya teh saur Agi jadi pengamen. Supaya we si mah tong dipercaya si Agi mah. Ari si Handri. Naon ieu teh? Ari cita-cita mah teu da gaduh, upami engke teu gaduh, urang bade janten naon tos agungna. Nah, ayeuna Neng naros ka maraneh sadayana upami tos agung hayang janten naon. Agi, hayang janten naon? Hari ieu mah nulutkeun si Bapak we jadi polisinya insyaallah meureun nya aing katarima mah jadi polisi lah. Nya hari hoyong nama di Bandung lah kitu mah rada kamu. Nya Awas jadi polisi gadungan ke makanya jadi sisi jalan gitu ya. yo moal tujang. Ieu mah jadina Ke betul lagi nggak gendutan sok. nya ieu minimal ma polantas lah minimal narkoba terus nu teroris mah rada keren. Nasi gorengan bala-bala ya. Dan Neng mau narosnya ka Hanifah sareng ka Handima kan tadi tos nyarios. Mah Neng mah bade naros we ka Ayu sareng Febi hayang janten naon terus Agi. Ardi mah insyaallah hayang jadi dosen. Amin. Ari Febi? Ulah mah hayang jadi bisnis we, jadi sakola di rumah sakit jualan wae. Oh bener. Cocok bang mah Febi. Kade ngaharutang. Rugi ke urang. Marane mah meung serikeun lain doakeun amin ke. Amin. Halus Febi maneh jadi pembisnis mas didoakeun urang nya. Amin. Mohon. Amun boga cita-cita mah kudu dibarengan sareng usaha, lamun teu dibarengan sareng usaha mah bener ka dituna mah hasil. Bener bisa no. Bener. Kasar. Sinarian maneh teu boloon biasanya ge boloon maneh mah. Iya, Febi teh kayak gitu atuh. Si Febi mah Bae da emang boloon siapa. supaya si Febi mah sok asbun wae. Pas nu ijit ka urang teh. Emang menyesok kasbon kan? Kasbon aduh. Barudak jadi naon orang sekedar dek kieu urang teh kudu berusaha jeung ngagapai cita-cita orang sadayana. Bener tuh barudak? Bener
nya entos atuh hari kitu mah neng bade pamit uih. Neng hayu urang uwi oge abdi ge bari uwi. Nya hayu nya entos atuh kitu wae nya neng bade uih heula sareng Ayu. Mohon neng. Assalamualaikum. Bubar wae teh bubar. Salam. Dadah sadayana. Mas hati-hati. Kada itu soledat. Labu di udang Di. we. Balik mah. Nyawa atuh gi pira kue ngendong da imah si Anipal ini mah urang. Urang kaji euy urang banyak. Wih nanya Anipalnya. Nuhun ya. Punten ngarepotkeun. Assalamualaikum. Salam. Atos we lamun kitu mah abdi ge arek balik maknya ngobrol sorangan. Mohon atuh pet. Atuh nya da di dieu pet. Abis dicari kamu si mama Gaya atuh nya. nya. Nuhun ya pet. Ya, assalamualaikum. Salam.